Abah. Iya mah. Jadi moal cenah rek ngusep jeung Udat. Teuing si Wa mah jigana can hudang dia ditelepon ka si Ece teh mah. Saku anggernya si Udat mah adatna teh. Hese hudang. Beda jeung abahnya mah. Abah mah hudang wae. Sampurasun. Rampes. Naon wa Udat nya asal ripuh kitu Jika nama asup angin ya teh. Sirah nyeri. Awak para regel. Mata ka dia teh rek bebeja ka si Abah. Moal jadi ngusep. Mak. Asal ripuh kitu. Da eta tuh Ubah mah da begadang wae. Ngarona tiap peuting. gampang atuh wa Udat asup angin mah yeuh ku plosa. Tah bener Wa. Moal lagi cager gerak ku plosa mah. Kumaha ieu teh cara makena teh? Yeuh wa, ieu anu roll on bisa dipake di dieu jeung dipalipis ieu di kieu-kieu. Oh, ari anu ieu kumaha ieu? Tah amun nu ieu mah paranti ngerok. Jadi engke wa teu kudu neangan heula koin. Dia ngerok teh. Ku ieu we bisa langsung wa. Oh, terus ari anu ieu tanu ieu. Anu ieu mah jang mencetan awak mun engke teh paregel wa. Oh, ke. Hah, bisa dibuka geuningan? Nya Ari ieu yang naon tanu ieu ya? Tah mun ieu mah inhaler. Ke bisi irung mangpat bisa make ieu sebagai aromaterapi anu seger. Oh, cik. Ku urang cobaan ya. Kena beuheung ya. Pipis. Bener euy. Ngemplong. Halus pisan ieu. Hiji produk tapi loba kagunaanana. Ayo ah. Kalau Wa. Geus ngemplong gitu mah. Jadi atuh meureun nguseup. Daripada ngusep jeung Abah, mendingan ngusepan anu di imah we. Ayo ah. Plosa, plongker saja.